Mana wae? Mana wae? Emang sudah biasa bapak itu apa? Aduh. Ini minta. Ada aja. Wah. Tujuannya pada kumaha? Kenawan. Apa tuh ya? Orang mapai sawah Bulan. orang yang mapai sawah tuh tinggal itu wah iya teh pasir teh jeung sawah teh nu urang Lu benar ya teh. nu urang ieu teh Satu. meunang meuli kamari Asa teu mungkin. lain maksudna teh bisi rek gawe sok di dieu Benar itu teh benar. bener ieu teh nu urang kabeh oge Eta tangka caun usaha eta. nu urang Anu urang mana? nu urang Tak percaya di dia tidak mah. urang oge teh nyaon urang teh nu urang mana Nya. Saya masuk gitu. ieu teh nyaho Dorong gitu. Dorong gitu. Orai-oraian ieu. Yo mah. Orai yang Beres, mapai sawah. Lendang. Capek orayan wae mah. Terus budak. Haus. Aya wau. Di mana atuh boga duit pan gawe ge henteu tadi teh. Pancuk lagi bagi gawe di urang jadinya. 3.000. Mahi mah. Mamahi atuh. Nu kitu na 10.000. Iya wae. Ladang naon atuh ladang 3.000. Jual ekdut. Jual ekdut. Aduh. Aku mah urang mah nyuk mah buru lah. Nyuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih marana tuh. Halo. Biasa we ngaprak mah. Gamang mah. Alhamdulillah. Tadi duit 3.000 mau main ya? Abah, Diam yang neng lu. Mana wae? Mana wae? Emang sudah biasa bapak itu apa? Aduh. Mau bagur kan tinggal teh. Bener dia tinggal ieu lagi. Ke marana tuh, ke marana. Ngomong ka mana di tadi? Ieu mah ada we ka abah itu dia mah. Nganyuk bah. Bieu teh abdi teh geus meuli kebon bah. Udah teu percayaeun duanana bah. Kan urang. Urang mana? Kan urang mana nya kan urang teh. Jadi ayeuna kumaha? Iya anak abah ayeuna mah da abah. Ya di dia geuningan ketinggalina subur gitu. Jangan ketinggal wah rame Kada haus itu timbuan. Ketinggalina abah teh bager gitu. Bager nama si bager aing meser mah mangga, aing nganyuk mah wayah. Aduh. Atuh bah ayeuna hungkul bae mah ngajub pake lamun ieu lamun kebon aing si akang ieu. Kajul mah. Dibayar jeung abah-abahna. Jeung warung-warung dibayar. Kumaha bah? Aduh haus pisan bah. Lamun abah teh mere teh kubis bisi. Oh tah. Wayahna nganyuk mah. Aduh. Bisa dibadamian. Bager abah teh bager Bah abah teh bah ya bah. Magerak erang mah. Didoakeun sing nyanung bah. Amin. Amin bah. Amin. Alhamdulillah kalau nyanung pekerjaan mah. Alhamdulillah. Bisa ieu teh bah. Moal wayahna. Aduh. Iya bah beunang Sama ya. Aya bah oleh. Saha nu mana itu? Eta baju biru. Anu ieu. Sok atuh. Ini nama duit ya.
tapi Benar. ah Cobain barangkali punya dia. emang kita butuh Bas, kita pertama Punten. Oh, mangga. Punten. Berangkat ke mana? Kenaon di dia? Aduh. Lain masalahna urang ge haus ya. Haus tadi bareng ngahanyuk kita kumaha ya. Aduh, ya saya macam-macam ya. Aduh, sang saha Hah? ya. Sang saha. Tujuannya bari kumaha? Kenaon? Apa tuh ya sahaya? Henteu punten. Juragan. Oh, gitu. Juragan dihanap. Oh, ayo punten. kenaon di Iya, dia. kenaon di Iya, dia. abdi mah tadi teh nuju melerer alamat, Kang. Alamat di mana? Alamatnya ngadang omah di kampung Situngul. Nah, terus? Bari ka seseorang ada efek jalan minat tegaduh. Kenapa? Mangga abdi tegaduh apa kali kuih? Aing mah bingung abdi teh. Sosok lain, sosok ganan atau abdi teh nyumput aja sih. Kalah dibalik. Dari pakeun. Apa dia ketika dedegan nama selain jalma korek-korek ya nama dia teh. Kumaha ya? Tadi teh abdi teh dompet leungit, Ah. murah. Nah, abdi teh masih bingung alamatnya teu aya di jeung dina dompet-dompet tah Ah. sampai teh ka kantun. Hari pas gitu. Iya, jelema ngawangkong di lawai korodakan. Coba. Coba. Gorenkan. Kela. Udah hati-hati ya. Iya kan tinggal di sosoknya aja. Iya, perlu ada bangun. Di sosoknya beda ya. Lain gitu ya. Lain eta ningali as aya becing di sana ya. Iya lain. Kan area kang teh di mana? Naon sa teh? Aing teh maksya.